Raksa Art Production. Raksa Art Production. Pak, saya Pak. Oh, iya ya cucungukan tuh mana teh ditutupan mama. Aku. Eueuh eta tempo. Nya. Nah, eta si Nyai ini can cai teh. Lah, Can balik sini teh. can sekedeng dege balik. Aduh, kamari can minta di duit geuning jang naon teh. Biasa pan zaman ayeuna mah. Aturan ti guru teh pan kudu meuli anu. Heeh, keun bae. Tupeurieun urang ngawariskeun harta bana mah bisi teu bisa mawana. Ai pangarti maman keur manehna. Nya Kasenangan manehna ngan asal jujur jeung bener budak teh. Jeung deui kudu disengker. Ulah bebas teuing. Ari mama ieu reup magrib oge teh meunang ka mamana, mak mah. Kudu kitu ri ka anak mah. Nya kitu urang teh atuh mudah-mudahan we ta budak teh nya sing aya milikna. Pangartina sing kalah buahna. Tah, Si Nyai beunang. Mak, ini Nyai datang. tah geuningan geus datang. Tah sabaraha teh nyi? Jam 12. Aku di muni sholat biasanya jam 11. Panas geuning di jalan teh. Wayahna we atuh da lain urang wae Mun panas. jadi nu beunghar mah meureun naik mobil Nyainya. Ieu naon teh. Si Nyai mah Ai cita-cita mah keun wae efek wae bisa hayang jadi naon teh nya. Mudah-mudahan ya mantak nyai sing jujur, sing wokal neangan ilmu teh. Batur mah naik motor geuningan aya nu ieu mah dijemput geuningan ku kolotna teh sakola teh. Lah Nyai mah hayang jadi jelema beunghar. Atuh Nyai ge mudah-mudahan we sing kalaksanakeun Nyai. Nyai mah Geura salin heula ka ditu. Nya jeung bari teh. Budak teh. Tah aya lauk saeutik deui Nyai, dahar we ka dinya. Itu pan. Tah di dinya kan ada bapa mah geus. Hayang naik motor segala hayang dipapageun kenapa kumaha. Nah mata ge ari cita-cita nama. Ya mudah-mudahan sing kahonta ku anak urang. Buka mak kantona tuh. Kumaha bisa sama lalaki Ih, ai ini tah teh sok nitah di wae. Mangga. Loh. Tidak mangga dia lagi. Mak. Darama apa? Pangesto. Mak, dah mak. Pangesto jang. Mangali. Mak. Cai mak. Diangkat-angkatan apa? Mawi kaleresan nuju pre dinten ieu teh lah rada nyeri awak rek udar ieu teh. Mangga ieu cai jang. Mangga. Mangga ngalekeun. Bari dileutkeun geura. Yang ieu pangitanya apa beri angkat-angkatan teh ieu rada caredeum wae kan. Nuhun. Sanes ieu teh jang ieu teh mulih ti mana ieu teh meni tara-tara ti siang dintenan atuh. Wangsul ti dinya ti Lebak abdi teh Pak salaresna mah. Wangsul ngajantenkeun sareng Ibu Cici. Oh, kangge saha? Lah, Kangge saha? Kang saha? Kang abdi we. Aduh, aya kamajengannya nuhun we atuh. Serang Ibu Cici panginten 4 kotak nu bade dipesial teh. Sumuhun. Teras ti Mang Karyadi deui ti Tongo Balong teh mah. Sumuhun. Nah, kebon awi we deui anu Pak Asep atos teh. Abdi dah gitu. Seueur-seueur teuing geuningan. Rumawi mak kitu lah. Abdi teh hoyong naon kitu teuneun poho pibakeun kolot. Oh, laras. Upami teh mah abdi gaduh anak hayang keur anak kitu kuas batur. Sumuhun. Ini teh teu boga we anak bingung. Teh abdi mah. Cacan menawi. Nah duka gitu mah. Dacan diparengkeun da ai soal anak mah sanos dihoyong-hoyong. Ceu. Tegah pan. Oh. Sanos di alim-alim ngadarah wae. Nya kitu. Cacan dipercanten panginten. Samun rupina kitu mah. Sanes bapak teh rada rareuwas sih teh aya kaproyogian penting ka bapak teh teu. Mak, anu mana anu? Anu, eta di dinya. Aduh si Nyai mah. Eta anu teh sok campur jeung nu bapak. Itu si Nyai. Ieu aya tamu. Oh, sami-sami Kang Yuyut. Lami. Lah nembe bieu.
Ke putra aja Itu Pak. di kamar. Semohon. Mana? Itu di kamar itu ngagantung. Di kantor. Mangga mah. Asa teriak Pak putra teh. Boros sudah kayak bongsor tuh. Ngalah ka ibuna bang itu. Mohon panginten. Dupena sakolana teh masih kene. Masih. Pami telepat mah karena 2 sasi deui karena ujian teh punten. Udah sasih deui. Semohon. Hanya kalanya. Ai kedah nama pamitos sakola 2 sasi deui. Tong diteraskeun lah. Abdi mah. Mawi pan lebar. Bari- Hoyong nama dilanjutkeun deui cenah teh. Bari Sekolah teh. diteraskeun. Semohon. Dari cita-cita nama saya yang doktor cenah. Aduh, saya dupe eta na kasaha itu. Naon na? Eta manawi terus katingal pacaket-caketna kitu eta. Oh, tuh acan udah kurang. Ya, Bu. Tak can beger. Itu acan. Dacan masih seneng sekolah. Oh, gitu. Nyata salaras nama abdi teh teu weleh-weleh ya teh milarian naon kitu teuneun poho Semohon. saja binati kitu teh mau abdi teh rada kesal di rompok kitu Pak. Nu mulayaban we ka ditu abdi teh ngadon ngobrol, ka dieu ngadon ngobrol. Abang berangkeun. Abang berangkeun kesal kudu di rompok salaras nama. Har, kesal ku saha Sumur atuh Jang? pun bojo. Pun bojo. Dagus biasa ini. Rumawi abdi mah rada teu ngartina teh beda pamajikan abdi mah tinu sejen gitu dah. Beda kumaha ari Ujang? Aduh, mah upami percanten rezeki abdi teh teh pisan nyangsangna. Eta we upami percanten balanya kanggo di dapur wungkul 7.000 sadinten teh dicekap. Amoy, Bade amoy. kumaha awewe kitu. Astagfirullah. Rumawi abdi teh bakat ku kesel mangsa bodoh rek masak rek non tempo-tempo abdi mah dahar tadi mah. Kajian teh di warung di mana datang duit deui, datang duit deui. Gitu. Kajian teh abdi mah genah keneh kitu we, sup ka restoran, kadobok we, sataker kebek jeung lotek abdi mah. Bakat ku kesel ku pamajikan. Itu teh salah nikah penginten ninggang naon padaringan kebek naon ari kitu teh. Ieu mah upami lain ka abdi mah da moal awet, awewe le sangkuras ieu mah. Cekolotnya mah naon gagak ngelak kitu naon. Rumawi abdi teh dugikeun ka aya irongan hayang ganti pamajikan itu abdi teh. Alah. Nah, tuh dai yang yuyut mah teu nya artos seueur sagala seueur nya tuh udah gampil wae pameget mah bade 2-3 oge. Namun itu panginten hawatos atuh Jang. Muhun. Duka ieu teh nya. Duka da kapungkur mah anu haroyongan ka abdi teh dugikeun ka teh seueurna naratamakeun atuh hayang muluminan tu ka abdi teh. Ayeuna we abdi kuceplak we beudang nu kieu. Dari jodohnya. Raksaat Abdi teh mah Production. upami percanten ka abdi sareng bapa ne. Muhun. Ieu teh pageto tah pageto. Muhun. Abdi teh meunang di warisan. Oh. Warisan pun bapak teh ka abdi, marjanakan hiji-hiji atuh pun bapak mah. Muhun. Abdi teh meunang warisan. Eta we susukan sakitu panjangna teh bagian abdi teh mah. Ulah. Upami percanten mah. Ya. Susukan naon susukan teh? Oh, teh meureun ieu sawah meureunan susukana sapapayangna meureun. Oh, meureun. Nah, Bapak, Sun eta cing teh susukan bakat tingkul legana itu sapanjang-panjangna sawah gitu. semua teh eta bagian abdi. Malih upami percanten abdi teh bakal keging artos teh wah upami jalmi nu tara biasanya pengartos mah tiasa siwah lah. Bakal meunang pidua dinten deui abdi. Alah. Nu mah bicing mah manawi di dieu. Aya murang kali. Ane ai teh kitu nyata abdi teh rada era ieu nya biasana lah ka bapa jeung ka emak. Kumaha sih naon ieu teh? Cara kunaon Ieu atuh mah Jang? abdi Jembatan Balumbang Timur. Muhun. Mun putra teh keur abdi we kumaha. Ye, ieu. So, Lah eta da masih sekolah atuh Jang kumaha? Duh, kak tuh udah sakola keneh atuh teh pun anak teh. urusan sakola mah sawios pira 2 sasih deui. Ngan kanggo kadituna tong dituluykeun. Sabab abdi bos boga perhitungan. Ari awewe mah sakumaha pinterna, sakumaha lancarna ge nu dipilari teh artos jeung kasenangan. Sumuhun. Ayeuna artos jeung senangna bakal aya di abdi. Rek kumaha mah muluminan tu abdi mah. Cobi. Duh, kak tuh nyari pandangan ti bapa mah kieu teh jang yuyutnya.
ari bade dicacapkeun pangartina teh pan ari istri aya pangartina mah meureun engkena da ari jodoh mah pan teu terang. Sumuhun. Cik paripaos nanya aya nu dugi ka kunang iteu. Sumuhun. Aya anu kawin sore pegat isu. Sumuhun. Supados meureun pun anak teh aya pangartina mah moal hese-hese ting nyar pagawean kitu maksad teh. Mangga bade diteraskeun sakola mangga. Mung upami teh mah apa ngagaduhan mantu abdi. Sumuhun. Moal dipoe kitu putra teh ini kapanasan balik kahujanan tak mau apa. Sing percanten emak jeung bapak abdi. Sumuhun. Abdi mah lamun kalaksanakeun ka tuang putra, cenah ayeuna bade nempuh sakola keneh. Paling-paling ge guruna tapi sakolana sira ka dieu datang. Mah naon? Gratis sakolana. Anu ngawulangna. Nuhun guruna. Ngawulangna. Nuhun guruna. Bapak teu damang, emak teu damang untuk make angkat ka rumah sakit. Sumuhun. Dibiayaan ku abdi rumah sakitna sira datang ka dieu. Doktorna pagitan. Tah eta doktorna Beda kitu dimaksud, tah. ilmu. Maksud abdi mah. Mangga emak palai naon lah. Nya duka atuh. Coba mah tuh salukan aya nyaho tanya sinyaho. Mangga ujang encep kenya bade wawartos ka pun anaknya. Meni diborong ngomong teh ujang. Oh, atukeun bae. Cawios, Pak. Yeuh, Nyai, Hah? eta teh nu rek nanyaan geuning ka maneh. Nah, Kumaha Nyai Narosan. kira-kirana daek henteu? Narosan ka saha Nyai? Nya. Ih, eta emak pan Nyai teh sakola kene, jeung pan Nyai mah alit kene atuh alim. Si Nyai mah ieu kudu ngagugu ieu ka mah. Keun bae maneh oge daek. Jelema loba duit teh loba duit. Nya sanajan seueur artos oge atuh da kumaha mah teh Kudu ngagugu atuh aya ka kolot teh. Matak naon Nyai ke menta mobil ke. Meta naon ka hayang urang. gaduh bojon teh. Boga cenah tapi rek diserahkeun nyari. Tuh komo gitu mah pan Nyai mah parawan keneh mah teh. Keun bae asa diserahkeun atuh nu itu kunaon. Pokona urang mah senang hirupna. Bodoh lah sebodoh emak. Keun bae Nyai daek we nya. Itu langkung emak lah atuh. Heug atuh ari kitu mah. Mangga gerak. Mangga, mangga. Dianggurkeun wae teh jeung yut lah. Ieu Emak. ujang Ulah keresaheun geuning karasan pun anak Tegeni. teh. nampi. Nampi. Aduh, abdi teh percanten upami kitu mah janten abdi teh asa-asa deui ngangkeun sepuhna ka emak sareng ka bapak panggilnya. Sumun. Tah namun kieu nya panya ayeuna mah ulah ka pameng ka abdi ngangkeun mantu ngangkeun anak. Upami teh mah kanggo dirapalan ataupun kanggo pertikahan ieu mah. Sumuhun. Upami tiasa mah pageto tiasa teu. Pageto. Santet pisan gitu jang. Sumuhun da abdi mah hayong engal-engal ngagaduhan hak gitu. Sumuhunnya sae atuh kitu mangga. Biasa. Sumun biasa. biasa. Ayeuna abdi mah nyangakeun ka emak sareng ka apa Sumuhun. saneh pageto tah dinten Rebo aneh bagi abdi dinten Salasa nampi artos dinten Rebo apa ka abdi Muhun. itu karena Rebo Mangga, Ka mangga. bumi ka itu. sumuhun nyapanya Sumuhun. tah upami teh mah peryogi kanggo sasatuan pencitu bade meser munding base meser doma upamina Sumuhun. kepalkeun we di dieu lah dinten Salasa teh nya Mangga. Rebo Mangga. apa ka abdi Mangga. Mangga. nah abdi permios ya ayeuna mah bade katonggo abdi Atuh sanes engke tuang heula. mangga sawios bade mayan heula kebon awi Oh, sumun mangga. Permios atuh Pak. Mangga. Nyai, permios. Biasa kesel di pikiran teh di pikiran kumaha jelema anu rek ngalalam mah anu rek nemo dararatang anu boga hadasna tara aja di imah ya Allah ya Rasulullah Punten. mangga saha ke antosan sakedap gini Bapak mangga terus kalau mangga adik cari menira Tumaros, Bapak angkat ke mana? Kang Yuyut gitu. Sumu. Kalasan teh nuju teu aya, ti enjing miosna teh. Teu aya. Sumu. Kumaha atunya?
Kumaha Pak? Mana ieu truk teh can dibayar. Truk Sumuhun. tilas naon truk Apa teh? itu tilas batas anu kayu. Oh anu kamari dikirim. Sumuhun. Kumaha atunya hapunten wae ieu teh Pak. Sanes kirang meryogikeun. Nah teu nyariosna naon ka ibu kitu? Sumuhun ari anjeunna nyangem mah kitu nyangem bade ngabangun ieu rarompok. Sumuhun. Namun ari artosna kanggo biayana teh teu acan dipaparin abdi teh. Itu kumaha cenah. Entong kitu kangge barudak mah ye kamewer kuli. Eta we kendaraan anu penting heula maksud abdi teh supados gampil kitu nganggoana deui. Ari kieu mah aduh repot atuh. Sumuhun kieu we ieu mah ulah janten benu kitu nya Sumuhun. Pak. Janten nyuhunkeun kabijaksanaan ti Bapak. Nah atuh engke siang atanapi pasosonten Bapak sumping deui ka dieu. Kinten-kinten tabu sabaraha nya? Kinten-kinten tabu opat lah. Tabu opat. Sumuhun. Mun eta mah carioskeun we tuh ka bapak kitu nya. Sumuhun. Ngalah teh lah atuh Ah Pak. sawios henteu lami da ieu bade aya periuk gede mah. Sumuhun. Mangga Pak. Mangga. Raksa Art Production. Aneh aduh. Jadi sedekah di imah ya. Ya Allah. Nah, itu wis pabaratak gimana mikiran Kang Jujur. Saha? Udah ngobet? Sok adik ka jero. Buru. Nyata euceuk ge capek ku ieu lah. Ngabubrung. Yang mana kesal deui ah. Siri. Naon deui datang-datang jo sungar cengir gitu. Nah, ai milik baturnya. Nah, atuh meuni bro-broan teh ku rezeki teh. Milik saha? Punya Akang gitu. Itu sebenarnya rezeki teh di mana sih, Ece? Rezeki naon? Ini rezeki Akang teh di mana teh datang teh? Duka teuing atuh da euceuk gitu nyaho ti mana jolna mah. Ngan kamari tah katembong teh kusak-kusak kana saku. Nya, Geuning tuluy nemongkeun kertas. nya, Ka euceuk teh panjang tak kira-kira sakieu ya kertasna teh tah. nya, Nya semu hejo teh semu beureum duka teuing tah. nya. Nah, dia cenah urang cenah rek nyokot duit ayeuna cenah kitu. Di mana Teh sih? ti harita tapi ka peuting teu balik. Tapi ka ayeuna can balik. Makanya nu nagih mah ka dirabeng geuningan urut eta cenah urut kuli cenah ngakutan itu non keusik cenah urut ngakutan bata cenah anemer segala naon ka dieu nanyakeun. Ieu euceuk kudu kumaha atuh grapek bantuan mikir ku jang obet. Ih, Siri. Ci Suri anda kesal euceuk mah ah. Ketingali we kuali teh kamari teh. Memawa tas gede. Naon teh Kang teh? Wadah duit cenah euy. Pas anu pasagi nya eta teh tas pakaian euceuk. Dibatkeun mah cenah moal mahi sakitu teh. Ai teh ditambukeun we nya samping teh jeung baju. Ceng teh rek dibawa ka mana eta Kang? Cicing we cenah awewe mah lah nyaho duit cenah kitu. Ieu cenah keur wadahna sakieu ge cenah moal cukup cenah kitu. Ieu geus cenah abdi rek ngobrol ieu keur rek nepikeun tapi ulah dibejakeun cek abdi ieu mah nya. Bisi pajarekeun abdi ngaburuntakeun rumah tangga. Ari kitu kunaon? Ieu geus cenah. Pan abdi teh kamari teh diajak sareng ku anjeunna ka ditu ngan abdi nya abdi ku Kang Yuyut. Jeung Kang Yuyut. Cek abdi teh biasa teh Kang da aya kaperyogian. Ah, sia mah cenah asa diajak cenah ku aing nyebut teh aya halangan we. Cenah cenah. Se rek ulin mah ulinna cenah kitu ka imah cenah tungguan euceuk cenah kitu. Manehna rek ka mana? Ai dongkapna teh ka saha jenenganna teh Mang Yaya gitu. Mang Yaya. Nya Mang Yaya. Mang Yaya nu boga budak, Nya budak awewe, parawan. nya Heeh rek naon cenah ka dinya? ai dongkap teh ka dinya ieu nya. Abdi mah nongel ieu ngintip ieu. Ai pokna teh. Cenah nyata abdi teh hayang ganti pamajikan cenah kitu. Cek saha teh? Ceuk Kang Yuyut. Uluh. Abdi teh cenah hayang ganti pamajikan cenah pamajikan nu di imah cenah. Sagala hamur cenah. Teu kaup cenah dibere duit sabaraha wae cenah beak nu disebut lesang korod non lesang korod non. Lesang korod non teh. Naon lesang korod teh? Juri gorod. Is lesang Lesang kuras lesang meureunna. kuras. Kang Yuyut ngomong kitu? Mhm. La ilaha illallah.
tingkah patut nanya teh lalaki teh kurang ajar teuing. Cenah lamun tiasa mah cenah ya cenah kieu we lah. Tuluy kumaha cenah? Abdi teh cenah hayang ganti pamajikan cenah da pamajikan abdi teh gagak ngelak cenah kitu. Gagak ngelak cenah teu kaop cenah dibere duit turun kokoreh dibere duit cenah 15.000. Nyaho make jeung kokore segala dibere duit. Irahaeun teuing dibere duit make kokore kana naon? Nya tong melotot ka abdi ieu mah abdi mah cenah ceuk manehna. Nya ngomongna nu bener make jeung kokore segala. Nya gagak ngelak. Ai cenah. Enem cenah kieu we cenah atuh mang. Pemita sama cenah eta we cenah Pak dek dijieun pamajikannya pu anakna ya teh anak cenok. Heuh da budak sakola keneh eta mah atuh. Pikeun ka aduh cenah ayeuna mah cenah waktu saya kerasa cenah ka abdi beli bapak udur sareng ibu cenah teu kedah bapak angkat ka rumah sakit na wae cenah piwarang ka dieu. Mun Temen duit teh beak we ka manehanana tah. Geus dibere duit encan tah budak awewe teh. Sa Nya budakna teh tah ku Kang Yuyut. doka da teu katingali ngan katingali ngeupeul we bungku manehna teh. Ngeupeul naon? Nya duka ngeupeul naon tuluy ngasongkeun ka budakna teh. Duka ngasongkeun Hmm. naon. Buat duit meureunan teh nya dibikeunan ka dinya. Ya ayeuna mah kieu cenah. Eta engke heula pasna geus pinuh encan ku duit. Duka tuh. Da cek manehna cenah dinten Rebo itu. Senen. Dinten Senin cenah dongkap cenah ka abdi. Ieu mah cenah soal itu ieu mah keun cenah pembajikan abdi mah rek diserahkeun, teu rek diserahkeun cenah dipeuncit cenah kitu. Lawora teuing. Nya abdi mah Jeung rek dipencit segala. keun rek cenah Lain sato. ku soal diserahkeun abdi mah teu naon. Ai dilebah peuncit apaan abdi ngerenyed reuwas. Kira-kira we anak batur abong anak geus eueuh indung bapana. Bina-bina teuing da meusing saha tah? Coba buka bet buka. Geus masalah Kang Yuyut. Naon ieu teh? Muke mun ditulakan geuningan aya maneh di dieu. Nuhun. Ya nuju ieu meres-mereskeun bata. Mana? Pibojoeun teh ka mana tadi cenah ka dieu? Naon pamajikan naon? Nya kapantos narosan. Ka anakna Kang Yaya cenah. Nanyaan saha? Nanyaan eta budak Kang Yaya, janggina Senen cenah dikawin ku maneh. Nyaho teuing ceuk saha sadenge-dengena bae. Duit teh meureunan beak pa dipahugikeun ka dinya. Pamajikan we du korban di imah habul nu nagih. Mimiti ai salaki datang teh lain heug disadiakeun dahareun. Cangangang janji we. Dahareun naon mere baranjah henteu, pajakeun cenah urang gagak ngelak. Ai dibere duit sokokore. Naon make jeung sokokore segala? Saha ngomong kitu jeung eta teh aya jelema aya batur cing atuh nyarita teh. Pokoke nyebutkeun lesang kura segala. Ceuk saha? Ah ngadenge ieu mah lain pangaduan. Janji we segala rupa teh. Ai mung nyuguhan mung nyadiakeun dahareun lain kitu. Salaki datang teh meuni. Sabar. Keur barangan saeutik-eutik nah poboskeun beakeun. Aduh tong dengeran atuh ah. Siap, sugan ajurkeun kieu, sugan. Barangan saeutik deui teh dar dibeakeun. Rek kahar dina naon coba Make polo nyarita teh aya semah aya nanaon. Salaki datang capek janji engan pisan. asa bawa tung ngadengekeun nana ge aing mah beunghar henteu kalau karek nyandung we. Lamun keur mana aing teh segala rupa teh meuni bisa ngadengekeun pisan. Heuk jempe. Ari jadi awewe. Datang salaki capek nanaon teh janji we ngomong teh mana pusing teh pusing Sarua we urang ge di mah pusing keur makasa tamarek dipangyandungkeun awewe mah teh nyaho naon ieu nu jadi pikiran salaki teh ieu teh saketak deui tuh tempo nyaho aing mah teh bukan kudu diancurkeun kieu teu lalarti aing mah saketak deui nu pugung mah pamajikan cenah ales sangkuras ya aing mah nu takut kudu daek manis suuh teh ge pamajikan kieu ieu eueuh pisan ngadorongna aing mah mung ge teh mah serahkeun Raksa Art Production. anas konggorong 15 gram dijual pada bongan teh akur tuh saha buka pantong dicari tuikeun tempo semah bet tatombo semah tah aing kagok ye mau geus repeh yeuh sedek repeh yeuh balem bibir teh balem udah kesal aing mah ditatahan ti kamari oke ketumi deui mangga Punten.
Bet, bawa sinaing lah. Ieu tahu ieu. Mangga. Mangga. Iya, dek. Abdi. Mak. Mangga calik bae ngarupan atuh bet. Jeung kemana sakutangan teh deui. Bade ka Mang Yuyut teh ya. Ayo, bade naon cep ke ieu mangna rada mules beuteung buku. Kumaha? Perkawis kamari teh ya. Perkawis naon cep? Waktu serang teh ya. Oh, serang anu cep teh anya. Cuman cep teh kagungan obat kotak ieu dan cep aduh meuni mang teh sanes kunaon saketek deui ya teh cep nu mawi teh. Saketek di kumaha? Iya tuh dina taeuna tuh saha bet. Bet buka panto bet. Masih bolong-bolong tong ditutupkeun pantona. Teh geuning mah jaragan nembak bapak nembak. Nah, Bapak mah beres Pak. Aduh, Tah geuningan ayo Yuyut. Sumur. Kaleresan di bumi. Aya nu mejo mana ieu teh Pak. Aduh, ieu teh bujeng enggana nya. Cum. Kumaha ieu teh? Aduh, ieu artos teh kedah diperyogikeun ayeuna pisan ieu teh. Cuman da kumaha atuh apa abdi teh serius hoyong mayar. Mung ieu mani ngandalkeun tina ieu iPad teh. Naon? Nepikeun ka saketek deui ieu teh. Naon saketek teh? Lah ieu manawi teh. Punten. Bet, euy pangempokeun di satu. Mangga Pak ya, mangga cari. Mangga. Kek Pak itu. Euloh. Punten jeung Alah, Mangga cari. alah apa ningan? Ma Pak, teu sareng ma Pak. Mau yang bapak we yang ka dieu. Teu. Aya naon Pak? Ye. Nak make aya naon sagala pan kumaha teh geus waktuna pan. Yang teh. Kek. Pendek lain rek kawin teh anak bapak. Sungguh kumahanya kawin teh da ieu Pak abdi teh bade ngandalkeun tina ieu namun ieu teh dina nomerna janten saketek deui teh aku. Naon itu make jeung nomor segala aduh hanas itu domba boga tilu siki ge dipencit dulur geus daratang ti mana-mana. Kumaha ieu teh? Rumawi sasadina abdi teh ngaruag imah bade dilereskeun ku anemer bade meser serang bade nikah ka anak bapak ngandalkeun tina ieu dina lotre kitu tah. iPad nomerna teh ti aku saketek deui kitu tah Pak. Lotre. Ieu mah. Aduh, ieu mah kumaha ya? Barabe. Cilaka lamun kieu. Nya tapi akang anu cilaka pisan mah. Abdi mah tos anya hutang atuh. Aduh. Ayeuna mah atos lah. Jayut kumaha teh? Curah kumaha atuh tos kieu kabuktosanana Kang. Ya tuh ayeuna mah ayo bumi. Atuh kumaha ieu? Sawios sira bolongore. Jadi pulang-pulang ka dieu bae nu. Ah, mah. Nek kitu atuh. Naon ya jawab? Naon? Naon atuh nya teh kumaha cenah geuning kita bawa ka dieu. Cuk. Rek jawab kumaneh ka dinya. Oh, Sing kumaha? bener. Maneh atuh nalangan ulah kadinya tanggung Tah jawab. nalangan. Bukan maneh teh pamajikan kami atuh. Pamajikan ge kami malih sampuran spek ka dinya kumaneh. Kan, ieu abdi ieu sebagai pemisah. Coba. Ieu teh kumaha akang teh imah dibongkar. Itu bata geus numpuk, encan duitna. Atuh ka dieu ka anak Kang Jaya ngajanjian rek kawin. Akang nyebutkeun rek meunang warisan. Warisan teh tina naon ieu teh? Tina lotre euy ari pek teh nomerna teu akur. Tina lotre? Nya. Anu lotre 75 juta teh. Nya. Yeay!